ketika berangkat menuju Mekah orang Baghdad, seorang wali Allah dibarengan ku murid-muridna. Begitu datang ke gurun Sahara aya naon kitu ngaranna gubuk. Lantaran kapetingan akhirnya sore-sore mampirlah kadinya. Aya penghunina wanita awewe. Begitu datang kadinya tingkahna lain, bahasana lain, jeung teu mengenal ka agama. Nyana cicing wali jeung santri-santrina neuleut tingkah awewe. Begitu disuguhan cai na panas, di samping panas ngaleuwihan ti uyah. Ngaleuwihan uyah naon atunya? Asin lah teh. Eta wali sedikit tu imah lain inum nganasehatan wali makan teureun nganasehatan bi ieu kampung kadi jauh kadi tu jauh hanya aya sababaraha gubuk kukula ditinggalingan 3 sakieu dahareun jeung inumeun sakieu ayana ieu kan geus lain rarasaan mun hayang ngeunah nginum ka kota tuh Baghdad di dieu sabaraha puluh kilo datang ka dieu atawa Iran tuh di dinya hayang inuman naon bae susu kopi susu jahe bahkan jahe aya dek hayang nginum naon di dinya ngeunah hayang panas hayang tiis hayang sedang aya di dieu teu perlu ceuk awet teu perlu pan bisa ngajawab kos kitu teu kebel datang salakina mantes moro ternyata anu diboro ku nyata beurit kaget wali teh aku burit sih tidinya ka pamajikan asakeun suguhkeun cak wali iki suguhan beurit santri-santrina kabeh aya 50 ya mau tidak mau setiap lu datang ke dia kudu nginum kudu dahareuna saya aya teu misan teu cak kualitas ini haram cak hatena teh tapi diicip-icip abeh kadele doang ngadu dilepehkeun ngan diicip-icip sekira teh si daging kos kieu lepehkeun dahar lamun teh dibuluh wae waduh tadina orang hayang ngiuhan tentem maksudna abeh ngeunah wudu salat tapi ternyata kos kieu ya lantaran wali mah usieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya otomatis nganasehatan Pak lamun hayang makanan anu ngeunah di berbagai jenis daging rek sapi rek kuda rek onta jeung berbagai daging domba embe ini kan itu kota Baghdad belah itu kota Iran dek hayang pasakan bentuk naon nu asin nu lada araraya nu amis araya kami ulah model kos kieu ulah sok hayu nganasehatan ka aing siapa baik aing baik wali kan berarti berpikir oh orang Baduy mah teu daek narima nasehat kunaha kumahanya be urang Baduy mah teu nyahoeun haram teu nyahoeun halal Baduy
teu nyahoeun nya mengeunah teu nyahoeun teu ngeunah kos kitu bae teu daekeun narima nasihat sakitu geus dipantengkeun nasihat ka Gusti Allah Gusti tanpa aya embel-embel jeung muatan abdi teh dibere tugas ku Gusti ti tangga nasihatan iraha manggi munkarat iraha manggi kitu maksiat abdi teh sakemampuan abdi nganasehatan ieu ternyata orang Baduy mah teu bisa dinasehatan teu narima Baduy mah Matak di urang ge lamun henteu narima nasehatan tak Baduy itu Badawi edalah kos kulantaran nganasehatan diancam lamun cicing di dia buluh wajah kecuali berangkat aing teu perlu nasihat sakurang Baduy teh segala ceramah segala naon julukan 1 juta umat 1000 umat bohong amplop kene sial teh Baduy kunaon jeung ngereweng kitu teh Badunya Masya Allah tambah nanti aing teh mah eueuh di ditu mah ngereweng kitu nah ayeuna berangkat balik cek kiai cek wali barang terus lanjutkeun pemberangkat lalakon ke Mekah tah menang sababaraha kilo tidinya haus perbekalan cai ditanya eueuh coba dengan sumur aya sumur begitu aya sumur cuman eueuh timba coba dengan timba jangan cai dengan timba aya begitu diasupkeun timba kaluhur eueuh aya nu nari jangan ditimba eueuh deui 3 kali eueuh coba turun salah saurang lep eueuh naik coba susul deui ku saurang eueuh deui disusul deui eueuh deui beak 50 kabeh tinggal kiai sorangan iya sakiai teh aing berarti ya lamun teh nyusul aing hirup sorangan lamun nyusul berarti aing pae lah cak ganat teh la khaufun alaihim walahum yahzanun namanya santri aing pae aing kudu hirup soranganan eta kiai bener tama kos itu kiai itu bener lain kitu cukup santri bae nu pae mama ulah Masya Allah santri gak ditanya saya menang berkat ente kajian mama menang alhamdulillah nyeri jasa pada tak nasib santri nyeri lain gitu saya menang berkat ente ya nu mama ya tah jang salah dia kabeh kajian mama eta kiai bener ayo balai saya menang berkat menang mama ente nu sia ka dieukeun leuwih parah deui tah mah kiai tetap turun barang turun ternyata orang lain sumurna aya guha ke jero eta santri di talian kabeh 50 di samping santri-santri talian loba kene jelema ratusan di talian aya nu geus paeh segala rupa wow jero jangkung gede horeng jawara maneh kuari dek ditanya ku aing cek jawara namun sia teu akur jeung di hate aing jawabanana nasib sia sarua jeung eta ditalian ku aing mal bededah datang ke sapaeh-paeh munajat kan wali Gusti salametkeun abdi ulah sok munajat sia sok doa segala naon ya aing nanya aing teh deuk cicing di nagara mana nu ngeunah jang aing nagara mana nu subur nu dahar mun hayang daging naon bae aya mun nginum cai naon bae nu pake kahayang ku aing aya timimiti panas sedang tiis no amis pahit kudu aya
namun hayang awewe nu muana bae nu ku aing dipake ka hayang kudu aya hiburan sakahayang aing kudu aya negara mana mun sia bisa nebak aing dek kadinya sia selamat tapi lamun sia teu bisa ngajawab kalian siapa aing waduh cak jana berarti ya kabeh nasibna teu bari bisa ngajawab cak hatena ieu teu aing ieu tinggal aing ieu nasib aing kumaha ya cak jana dibere ilham kan ku Gusti Allah wali lamun bapa dek neangan negara anu ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah kawewe ngeunah sare negara mah ambalaya sakanyahoan ku kaula mah di Irak sadaekna dek dahar naon nginum naon awewe kitu keneh berbagai hiburan di Mesir leuwih dahsyat tibatan di Irak Iran sarua bae Suriah itu keneh Turki besi hayang nu bual de bujurna di Turki susuna ge lain lalagaan di Turki mah keur parawanana makan gareulis jasa urang neuleuh di Mekah asal geus boga anak bae turun mesin masya susu teu kawadahan saember Turki eta kos kitu Turki bae ta andet not Mesir itu kayaknya nah aya deui yang buat nya hideung eta di ditu takroni manehna ge uturan itu ieu sebenarnya ayalah wajah-wajah takroni tah dek neangan kesenangan dek di mana ge aya ngan meureun moal aya nu ngaleuwihan di dua negara hiji Mesir dua Turki eta urusan dunia tapi ceuk ulama maningan ge ulah kos kitu neangan mah di mana nu urang bisa tentrem hirup sanajan di kampung sanajan di leuweung sanajan di tengah-tengah kesepian kerumunan manusia tapi urang ngarasa tentrem di dinya sorga urang teh jasa najan urang cicing di tengah-tengah kerumunan nu rame di kota tapi urang teu ngarasa tentrem atuh kota tinggal kota teh jadi neraka sanajan urang cicing di tempat anu loba pasar misalnya di jelema anu loba dahareun ambalaya sayureun ambalaya kitu keneh segala rupa ambalaya awewe tapi urang teu ngarasa tentrem eta pasar teh jadi neraka kampung sepi tapi urang ngarasa teu tentrem tetep bae kampung teh neraka geus kuari mah bapak dek neangan mah urang teh kuari icip-icip di mana anu bisa nentremkeun jiwa urang eta adalah sorga ulah dikira jelema jadi presiden haju segala aya kaditu dikawal haju hatena teh tentrem can puguh jelema nu dijadikan menteri jadikan gubernur kemudian jadikan bupati camat lurah haju nyana bergelimang dunia jeung jabatan kemudian hatena teh tentrem sangat can puguh kitu keneh hartawan jeung jutawan anu manehanana bergelut di bidang usahana teh timimiti ratusan juta miliaran triliunan apakah ngajamin kana katentreman can puguh pak teangan ketentraman jelema nu tentremna ku boga duit tapi dibalik eta aya jelema nu teu tentrem boga duit aya nu tentrem teh ku teu bogana naon aya nu tentrem teh ku sehat tapi aya nu tentrem teh ku gering sing hade makhluk Allah pak Allah nyiptakeun ieu teh rupa-rupa ketentraman ulah dikira jelema sehat kemudian tentrem can puguh ulah dikira jelema gering kemudian teu tentrem can puguh ulah dikira sugih tentrem can puguh ulah dikira susah teh tentrem can puguh kuari mah bapak coba bertanya kepada rumput yang bergoyang masyaallah dipegoskeun teh mah meureunnya bertanya ke diri bapak sorangan di mana hirup ketentraman
Kakak ceknya aing manggihan nasihat model maneh lolobana manga nasihatan teh hayang hebat tah jadi presiden, hayang hebat tuh jadi raja, hayang hebat tuh jadi pengusaha, hayang hebat tuh jadi sugih, hayang hebat tuh jadi jawara. Di hati aing kabeh geus sebab aing geus jajal kabeh geus ngarasaan. Jadi raja aing geus jakos itu, jadi sugih aing geus jakos itu, jadi jawara aing geus ngarasaan kos itu. Aing nyangan ketentraman can mangi-mangi. Ternyata nasihat sia rada asuh. Teruskan coba nasihat sia. Teruskan. Lamun bapa neangan ketentraman teh ulah ngadengekeun nasihat batur sebab bapa nu bakal ngarasakeun. Tapi ai jalan-jalan ama tetep bae kudu menta ti jelema anu geus ngarasakeun ketentraman. Lamun bapak geus pernah jadi raja di kerajaan teu tentrem ulah teruskeun. Lamun bapak jadi jelema sugih teu ngarasa tentrem ulah. Lamun bapak jadi jawara teu ngarasa tentrem ulah. Nah, kasugihan, jabatan, kekayaan segala nentremkeun. Kuari bapak nanya ka jelema nu geus pernah manggihan katentreman abeh bapak neruskeun. Kasaing kudu nanya. Ka guru kula bae. Sia geus tentrem can sia nanyakeun ka guru sia. Geus atuh ai geus batu teu kudu nanyakeun ka guru sia teu ka sia bae bego. Waduh. Bener oge. Jawara mah sok kaya kituna tah. Nanya teh pinteran jawara sebenarnya. Betul neng nanya ka guru sia. Sia geus nanya ka guru sia. Haji sia geus bagi ka tentreman teu ka sia bae sarua bae. Lamun nanya ka kula mah kieu bapa anu nyieun tentrem teh horenganan Allah atuh geus kudu muntayang ka Gusti Allah anu nyieun tentrem jeung nu bakal mele tentrem lantaran jelema teh aya anu sugih tentrem lamun muntayang ka Gusti Allah, aya jelema jadi pejabat tentrem lamun muntayang ka Gusti Allah, aya jelema ulah ngomong-ngomong kos kitu tolol aing geus jadi raja, aing geus jadi pengusaha anu sugih, balik deh oh tentrem kajen teh balik moal aya kehem sia asana jawara ti Bandung ya kehedan kieu mah wah tentrem kos kitu mah geus teman dunia aing kabeh dah balik ka Indonesia kuari mah nu bakal meda tentrem teh Gusti Allah atuh kuari mah ka Gusti Allah carana nyaho aing geus kitu ge keur jadi pejabat ge aing tukang nasehatan batur ke batur aing tukang nasehatan nih saya raja harus manut kepada raja tidak manut akan borgol lu aing tah paranti aing geus kitu mah aing keur jelema jadi jelema sugih ka batur aing sodakos ya ke tungtungna kakarak aing nu nganggeuskeun tilok aing ge tuh jelema nu ngarasa mah seuri tah carana kumaha coba ya carana mah tetep bae kudu nyaho heula ka Allah ari nyaho ka Allah teh zat anu mukhalafah lil hawadits anu kabelah dituna Allah teh ngabogaan parentah jeung larangan eta jelema nyaho ka Allah ketika nyaho kana parentah jeung larangan parentah dilaksanakeun larangan dijauhan eta jelema nu nyaho ka Allah lain kiai lain kadang-kadang kiai ge parentah Allah teh dilaksanakeun larangan Allah dilaksanakeun di mana eta kiai kos kitu aya di Belaraja jeung di Cikupa kiai nu ngridit tambahna jadi berarti nyaho ka Allah Allah teh boga parentah jeung larangan anak nuturkeun kana parentah Allah ngajauhan larangan Allah eta berarti wau ka Gusti Allah bakalna dibere ketentraman ku Gusti Allah can kaharti kehen waduh cak wali asana aing ge talian aing ge terangkeun nu jelas terangkan jelas sedang geter wali
lain deh cek lain tadi ngerti ku ari henteu sana aing ge katalian kieu jawara ayo lamun urang dek ibadah teh berarti kan jalan-jalan na ibadah teh loba maksud loba teh kumaha aya jelema anu dibere tani ku Gusti Allah atuh jadikeun tani teh supaya ibadah ka Gusti Allah lamun aya jelema dibere dagang supaya dagangna jadi ibadah ka Gusti Allah lamun aya jelema teh ku ari nyai supaya nyaina bener-bener jadi ibadah ka Gusti Allah carana kieu jelema teh dagang ai dagang tadi titah ku Allah berarti nuturkeun parentah Allah di jero dagang teh berarti kan hayang untung nu bakal mereka untunganna tu Gusti Allah ini miti dagangna kudu ngarasa diparentah ku Allah hayang kauntunganna eta teh ti Allah atuh ku ari dagang teh dijadikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Allah lantaran nu bakal mere untungna Gusti Allah geus atuh ku ari dagang teh ngan sakadar zahir hungkul horenganan jerona mah keur ngalaksanakeun parentah Allah Allah lu bakal mereka tentreman geus dibalik dagang teh menta ka Allah ulah hayang duitna hungkul nu mere duit Allah nu mere untung Allah antum mantak naon mun tayang ka nu merena geus ulah wauh kana barang daganganana ulah wauh kana kauntunganana wauhkeun ka nu mere kauntunganana tah nasihat sia karak ka harti ku aing bener kah akur takos kitu terus rada aing geus rada ngarti sia kadang moal ditalian ku aing lamun tani atuh tanah lagi kapan anu Allah bibit lagi anu Allah meureun petani teh nu mantak tani teh hayang subur makmur geus atuh subur makmur anu nyuburkeun jeung nu ngamamurtekeun ku Gusti Allah atuh berarti tani teh kan diparentah ku Gusti Allah anak itu berangkat tani sesuai jeung ilmuna atas dasar diparentah ku Gusti Allah kan jadi ibadah anu bakal mereka suburan anak Gusti Allah geus atuh ketika Allah mere ulah wauh kana pamerena ketika parena bagus ketika bubuahanana bagus eta nu ngabaguskeun Gusti Allah engke bakal untung mun dijual ulah neuleuh bagusna jeung untungna tapi coba deuleu nu mere untung jeung bagusna wauhkeun ka nu merena ulah wauh kana bebereanana eta kakarake tentrem hirup bakos kitu geus kaharti ku aing tina sababaraha kiai teh teu kaharti nasehatna jak kabeh ge beureunanan hayang pamerena betak kiai tolol mah goblok bolon aing dinasehatan ku kiai mana bae ge tilok aing tilok kurucud hate aing tapi nasehat sia ieu kiai disiakeun ongkoh dikiaikeun ongkoh jawana mah kos kitu kiai ongkoh sia ongkoh karasa tah aing deuk nanya rahasia sia naon tak bisa nasihat sia karasa kae wallahu alam tama urusan Allah aku teh bisa ngomong ti Allah digerakkeun ku Gusti Allah diparentah nganasehatan ge ku Gusti Allah teu asa kula nganasehatan teh lantaran atuh kula mah atas dasar parentah Allah asa ngarasakeun parentah Allah geus kula mah di mana ngomong teh asa dibarengan ku Gusti Allah sebab di mata deuleu aya sifat deuleu Allah diceuli denge aya sifat denge Allah di sisan ngomong aya sifat lisan Allah geus kabeh jatuh lain nu kula deuleu teh deuleu Allah denge teh denge Allah lisan teh lisan Allah nyanggakeun sadaya-daya geus kula mah teu ngaku-ngaku oh paingan ai kiai nu itu nu mana nu aya digigit geus ulah sok macem-macem maksudnya kiai nu mana nu sok mamaca eta kumaha eta mah juri maca eta mah anu dibacaan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani anti dunia hari nu macana kekerwak kana dunia dikutuk tokoh ahli Quran lamun aya jalema maca Quran ngan sakadar ngabeberes makharijul huruf jeung lagamna Quran bakal ngutu ka jelema nu macana
Quran bakal ngutuk kanu macana ulah sambarangan. Wali mah kos kitu bahasan teu saeutik kori anu dikutuk ku Quran. Quran kalamullah dipake lalagaan dikutuk ku Quran sorangan. Hakikatna ku Gusti Allah teu saeutik kori anu dikutuk ku Gusti Allah. Cirina jelema nu dikutuk ku Gusti Allah masa sia anu dipagahkeun Quran tapi hasud, masa sia anu dipagahkeun Quran tapi dengki, masa sia anu dipagahkeun Al-Qur'anul Karim tapi manehanana teu warau jeung ahli-ahli Allah, masa sia anu dipagahkeun Al-Qur'an tapi dadasekan dina dunia bakal terkutuk ku Quran. Geus cek jawara teh geus kaharti tah mulai ayeuna maneh teu menang jauh ti aing deuk ngaguru ka maneh henteu kula mah ka Mekah ya teh jeung murid-murid kula mah asal kula dilepaskeun murid kula dilepaskeun di samping murid kula ieu jelema-jelema nu aya dieu panglepaskeun insyaallah gara-gara bakal dibere katenangan untuk tahap awal geus bae kabeh lepaskeun ieu ge lain nang enteng ngalepaskeunana nang Allah lepaskeun tina bungahna dilepaskeun nyana bakal ngadoakeun ka anjeun bakal menang katentreman jiwa. Oh, masya Allah karasa kuai cak nyana wahai anak buah kabeh ieu lepaskeun kabeh aing mah kuari bandek ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung petunjuknya sia mah dek nuturkeun los teu kajeun ka anak buahna geus sia dek jawara terus sabodo cak anak buahna tuh mah nya dunungan ka Allah kami ka neraka moal kami ge dek milu dongeng mah cepet haju jara di wali bae Kuna dia guruna wali, muridna jara di wali. Ji, aja coba ge, urang guru nulis kakarek sapoe dua poe ge, alif geus rada beda. Urang atuh guguru asal guruan we beda kadeuleudang. Ngeunaheun we kadeuna. Urang guguru kitu politik sebulan 2 bulan aju bagus we politik aju ngarti. Guguru ekonomi nu mantak haji pedi mah rugi bae teu boga guru. Teu boga guru istiqomah dina ruginya mah. Hai kudu boga guru mah carana beda tuh. Nah tergantung kumaha guruna. Nah ieu guruna wali atunya nage mengarah ka wali jawara sakjana di negara aing kungsi, di usaha aing kusti, di budaya aing kungsi, di memana ngagarong aing kungsi. Ternyata aing ngadengekeun nasihat lain nasihat ahli Allah mah teu karasa ku hate aing kakarak ngadenge nasihat nu karasa horeng nasihat ti ahli Allah. Aing kuari gurat batu moal ngajauhan ti ahli Allah ti ayeuna datang ka pae diangkat jadi wali Allah kalaluar kabeh. Wow bareng kalaluar eta kiai ditalubruk ku sabab anjeun kami salamet ku sabab anjeun kami salamet eta jawara kararieu ratusan di talian teh beres kabeh geus barali kabeh tiga nyana nangkep kiai ku sebab anjeun kula ge salamet tuh gitulah. Nah guys teu kudu gabarengan kula mah berangkat ka Mekah. Nah ieu kumaha ieu hasil daripada dongeng eta horenganan dongeng dinasehatan jelema nu baduy macaknya na kitu-kitu bae padahal mah jelema susah dinasehatan henteu bisa narima kana nasihat baduy mah kos kitu artina hijabna kumaha aing bae emang diniatan moal narima nasihat ari ieu mah jelema nu geus ngawalana emang hayang dinasehatan beda ka intina urang kudu boga kahayang dinasehatan. Adapun ke katarima jeung teu katarima mah tergantung urangna kumaha nu nganasehatanana. Ulah kieu aing mah pokona mah datang moal didatangan teu hayang eta jelema bloon ta kos kitu. Aing mah pokona mah moal bisa moal aing mah datang ka pengajian moal ngondang kiai moal aing mah eta ngaranna geus teu narima kana nasihat ieu mah meuleuh kandel hijabna. Aing udah datang ka pengajian dengan ngadengkeun nasihat adapun geus datang ka dituna mah kumaha aing bae
datang geus siang ngaji ulah loba omong di mana ngajina maing bae cek kana teh neangan tiang di mana tiang maksudna geus pokona mah eta kos kitu jadi kieu kesiapan diri horeganan lamun diri siap menerima nasihat narima jeung tarima mah kana nasihat urusanana lain deui ngan siap dinasehatan tanda ahli sorga tapi ketika geus siap dinasehatan sanajan kiai ge aya aing mah moal daek narima nasihat ti sasaha aing moal ka jeung kumaha ge sebab ilmu naonna tuh jadi aing mah aya kabeh cilaka ya kiai kos aing mah pokona mah dagang aing mah moal narima nasihat ka nu sejen aing mah geus kumaha aing bae mah bang eta ge cilaka ka jeung kumaha gitu cilaka geus datang ka innalillahi wa inna ilaihi rajiun sakitu bae kudu narima kana nasihat mantak jelema anu narima kana nasihat salamet aya jawara salat tilok puasa tilok judi terus bae tapi lamun muludan kondang ka mulud beli kebok becet sabar mah muludan urang dinya ge kaget teh sia salat tilok puasa tilok semua ulah loba ngomong teh urusan aing nyana kan kadang kena sehat oh iya kebal kan nyawa berarti aing salah ya padahal encan nyana kan tobat mah tapi geus ngarasa salah tah ngarasa salah eta lah nu mahal ngarasa salah eta lah nu mahal teh eta tah ngarasa salah aing aduh salah ya tah ku ngarasa eta tah salamet dalam di akhirat anu bahaya ge sia ka aing nasehatan emang aing salah dia tuh salah atuh emang nu kampura sia aja pangeran tah ieu mah teu ngarasa salah saeutik eta bahaya gitu kiai ge suka teh emang aing salah janten teh mah tuh salah aing mah ajeun kumaha ge sebab aing mah boga ilmu ieu kiai di neraka ini kos kiai nah iyalah sakumaha dongeng tadi nu hiji dinasehatan baduy susahnya da teu daek narima nasehat sebab teu siap dinasehatan jeung embung dinasehatan aing mah aing bae tapi ieu jawara geus kalalakon ka dieu ka ditu siap hayang dinasehatan mana nasehat anu asup ka jero hate aing mangpaat mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema nu narima kana nasihat anu haus kana nasihat sehingga urang dibere taufik ku Gusti Allah disalamatkeun ku Gusti Allah.